ilmu saya udah sempurna. Duh, pikiran aing teh para rubuh amatnya. Pikiran si Arok jeung si Rafka bae kabar 22 penting. Di WA marawa HP. Udah kita angkeun aing teh nyaho angkeun ka mana. Maknya aing kudu nyaran jelema deui, putus jelema yang mantuan nyaran si Arok. Eta si jelema saha budak, nya aing mah karak neuleuh. Kaju eta si silatan kitu amat gayana. Sepertinya saya udah capek. Mendingan duduk dulu. Aing mah si silatan karena sakit doang geus capek. Aya bae teh jelema sahanya. Tadi jelema anu kaing di dieu ka mana? Jadi Mang BKB. Mak, mama, cari aku ya. Iya, jelema mana? Oh, berarti aing kalewat, aing kecepetan teuing tadi lompatna. Sia tadi silat gitu amat, acak-acak kadut gitu, kok soalnya kadut. Mak, eta mah ciptaan saya, silat terbaru. Lah, terbau meureun. Haju sila laguanan deh ngomong pakai bahasa Indonesia, dasar ngomong bahasa Sunda. Kadang-kadang enak dia kah? Tak ada ngomongkeun ku aing. Tos hidup ieu tah. Ngomong ke naon sih, Mak? Iya, aing keur mikiran si Arok jeung si Rafka. Geus 2 penting, ku aing diutus ka ditu tuh, nyiaran suling sakti, can aya keneh balik ku ka MPK Kuari. Suling sakti naon, Mak? Eta suling sakti anu ditiup bisa bikin orang bergoyang. Ih, itu mantep, Mak. Coba tuh contohkeun, Mak. Contohkeun make naon aing? Si Arok nage can balik eta mah suling sakti can meunang. Jangan naon sia? Yang Mak, ya iya, Mak. Naon eta? Oh, sia bagere. Contohkeun ya. Udang tuh sieuna. Yuken. Mak, terusan atuh, Mak. Ieu jadi patung ieu. Siap geus joget dinya nu gebor sia. Buka dikicos. Mantap. Mantap. Capek aing, geus definisi lah. Duh, metik, aing keur lieur geus hulu aing keur mikiran si Arok eta jeung si Rafka. Kumaha eta kabar budak juga sebenang can dua eta suling sakti. Lieur kunaon, Mak? Si teu ngadenge, aing tadi ngutus si Arok jeung si Rafka nyiaran suling sakti. Ai heueuh, poho, Mak. Sia ngomong-ngomong mun ku aing diutus nyusulan budak. Daek teu? Ih, siap, Mak. Tapi aing teu percaya ke sia. Sia silatna ge tadi ku aing di deuleuh kos kitu. Ih, Mak, geus belajar 2 tahun silat. Ya, deulekeun dia kumaha ya. Ih, Mak, deulekeun ieu ulah peureum nya. Kumaha handek mantuan si Arok. Gaya silatna ge eta mah gaya mumi. Lah, mending anggur molor aing. Deulekeun ya. Didelekeun ku aing, geus sia gerak adinya. Didelekeun ku aing. Ih, Mak, nek mana, Mak? Tangguhan, Mak.